kort geleden weer eens naar Batavia gevlogen. Ditmaal met een wel zeer bijzondere vracht. Hij had 24 baby's en kleine kinderen aan boord, met hun mama's. Er was voor deze reis een extra stewardess nodig geweest. Speelgoed, een grote hoeveelheid babyvoeding en natuurlijk een linnenkast vol luiers. De vliegende kinderwagen kwam stipt op tijd binnen, zodat de vaders die al enkele dagen in spanning naar de aankomst hadden uitgekeken, geen ogenblik langer behoefden te wachten dan nodig was. En zo zijn weer enkele gezinnen van Nederlanders in Batavia herenigd. Mogen de volgende vluchten even voorspoedig verlopen. 4 dagen later arriveert uit Jakarta op Kemayoran Sharifuddin, de leider der Indonesische delegatie, met enige ministers, onder wie Haji Agus Salim en andere republikeinse autoriteiten, voor de ondertekening van de wapenstilstandsovereenkomst. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini 8 April 2021. Jurik sedang berada di Desa Sindang, tepatnya di SD Negeri Sindang 1. Nah, SD Sindang 1 ini adalah satu bangunan bukti sejarah tentang proklamasinya pemerintahan Majalengka sementara yang dipimpin waktu itu adalah oleh M. Sapil. Ketika itu Majalengka tengah berada di kekuasaan militer Belanda, tepatnya di agresi militer Belanda II atau Clash 1 Belanda 1 maksudnya gitu ya. Nah, pada tahun 1949 kota Majalengka tengah dikuasai oleh tentara Belanda. Yang kemudian para pejuang yang di daerah Majalengka menuju ke Sindang untuk mengadakan satu pertemuan. Di sini terdapat banyak para pejuang yang salah satunya adalah M. Sapil yang waktu itu mengikrarkan diri sebagai Bupati Majalengka sementara atau darurat. Karena waktu itu Majalengka tengah dikuasai Belanda, dan di kota Majalengka sendiri waktu itu dipimpin oleh Bupati Rekomba. Maksudnya Rekomba itu jadi pemerintahan boneka Belanda. Rekomba singkatan dari Regering Komisaris Bestuur Aangelheden atau pemerintahan bentukan Belanda. Ketika itu ditunjuk oleh pemerintahan Belanda satu bupati yang harus tunduk kepada pemerintahan Belanda. Yang kemudian para pejuang Majalengka berada di sini. Jadi istilahnya itu Desa Sindang sebagai pusat pemerintahan sementara. Dari tahun 1947 sebagai awal dari Clash 1 agresi militer Belanda, daerah Sindang ini adalah satu pusat kantung gerilyawan oleh para pejuang Majalengka. Para pejuang Majalengka terdiri dari pasukan 13 yang dipimpin oleh para pejuang Majalengka, diantaranya adalah Kapten Apandi, kemudian MN Slamet, dan lain sebagainya. Nah, dalam satu keterangan bahwa selain para pasukan yang dari Majalengka juga terdapat satu laskar yang berasal dari Jakarta. Laskar ini bernama Laskar Rakyat Jakarta, yang kemungkinan mereka membantu perjuangan para pejuang Majalengka dan ditempatkan di Desa Sindang ini. Selain SD Negeri 1 Sindang ini yang menjadi tempat proklamasinya Kabupaten Majalengka darurat, satu lagi tempat yang menjadi tumpuan atau tempat berkumpulnya para pejuang Majalengka adalah rumah dari Bapak Kuwu Atma Santana almarhum. Nah, di rumah ini yang kebetulan tidak jauh dari SD ini, nanti kita ke sana, kemudian di sana ada kalau keluarganya yang kita nanti mungkin bisa korek keterangan dari beliau bagaimana peranan tentang Bapak Kuwu Atma Santana ini dalam membantu perjuangan para pejuang Majalengka yang kebetulan berapa bulan atau mungkin berapa tahun menjadi pusat militer para pejuang di Desa Sindang ini, pemirsa. Oke, nanti kita ke sana, kita wawancara dengan para keluarga beliau, bagaimana tentang peran tentang beliau keluarga Atma Santana ini, pemirsa. Als de
berada di depan rumah Bapakku Atma Santana. Rumah ini pernah dijadikan pusat pemerintahan darurat Majalengka. Jadi pusat pemerintahan darurat Majalengka pernah di sini. Jadi segala bentuk pemerintahan Republik Indonesia Kabupaten Majalengka, Republik Majalengka yang para pejuang dibentuk oleh para pejuang, dan bupatinya waktu itu adalah M. Sapil yang berpusat di sini. Yang kalau misalnya di sana di SD Negeri Sindang sebagai pusat militer, pusat dari para kegiatan militer. Nah, di sini adalah pusat pemerintahan. Bapakku Atma Santana meraih para pejuang untuk tinggal di sini dan segala pusat pemerintahan berada di sini. Nanti kita coba korek keterangan tentang sepak terjang dari Bapakku Atma Santana tentang perjuangan para pejuang di Desa Sindang ini. Nanti kita masuk ke sana, nanti ada para keluarga, putrinya dan cucu-cucunya. Demikian, ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Sampurasun. Waalaikumsalam Ramles. Apunten itu Pak, itu hoyong silaturahmi. Oh mangga karena sampai sekarang rumpul ya teh mangga mohon. Calik mangga calik. Nuhun. Apunten Pak, abdi teh di Guru Mala. Ya Guru Mala teh komunitas anu ngagali tentang kesejarahan Majalengka. Perkawis tujuannya kan dia sikuri sareng teman-teman itu istilahnya mau menggali tentang keterangan bahwa Sindang pernah jadi pusat pemerintahan darurat Majalengka. Sementara Majalengka itu pada tahun 1947-49. Bagaimana peranan Bapakku Atma Santana di sini sebagai guru yang menunjang membantu perjuangan para pejuang Majalengka. Mungkin kami bisa mengorek keterangan dari Bapak atau keluarga tentang sepak terjang Bapakku Atma Santana ini dan bagaimana tentang keterangan tentang pusat pemerintahan Kabupaten Majalengka sementara ini, Pak. Hatur nuhun ka sumpingan ti grup Guru Mala ka Sindang ka dieu leres memang kapungkur aki anu janten ku di dieu anu ngaleresan karena pemerintahan sementara mung abdi mah teu tiasa nyaur langkung panjang sejarah perjuangan kapungkur manawi pun biang anu tiasa naon-namina teh ngajelaskeun kangge kumaha perjuangan kapungkur pemerintahan sementara Majalengka di Desa Sindang. Sementara wis kitu heula. Pak itu mate putra ti Bapakku Atma Santana piteun mah ya. Sumuhun. Gaduh sabaraha putrana teh? Hiji. Terus mohon. Abdi Haja Umama. Gaduh putra. Gaduh putra genap. Nuka hiji Acep Saipudin. Nuka dua Nunung Bayanudin. Nuka tilu Nok Pathiah. Nuka opat Mumu Mutasimbilah. Nuka lima Ooi Pawajan. Nuka genap Ohan Johar Makmun. Kayak itu anu aya abdi kan numpet tepang itu nya. Aya teh mirisan paling di teh. Iya. Mohon. Acep Saipudin. Ka sabaraha? Kahiji. Oh, mohon. Salarasna mah kadi teh tos 2 kali, Pak. Mohon. Muka pugur tetepang sareng Bapak mah. Mohon. Sareng mangohan tetepang harieu nya kitulah. Maksud Guru Mala yang ngangkat Sindang sebagai saksi sejarah perjuangan Kabupaten Majalengka. Tas panginten ai kadienakeun mah para pemuda aya terang aya henteu gitu nya. Bahkan ditinggali tadi di jalan gitu nya. Aya nami jalan Jogja kecil gitu. Ya Jogja kecilnya bagus juga itu sebagai pengingat bahwa di Sindang itu pernah terjadi pertemuan antara para pejuang yang di seluruh Kabupaten Majalengka bertemu di dia. Jadi jika zaman di Jogja mereka kembali ke Jogja gitu, para pejuang teh kumpul di Jogja gitu. Nah itu harus diangkat deui ke para pemuda supaya terang kumaha sejarah Sindang. Painten bapak ge aya pamundut aya kumaha perkawis ieu teh. Painten kitu Pak. Ya hatur nuhun ti grup Guru Mala jantan abdi nu jantan cucuna Pak Atma Santana ngaros bingah ayeuna diungkap deui sejarah perjuangan di Sindang
anu istilahna teh pusat pemerintahan sementara Majalengka di Sindang sampai di bumi ieu kantos aya pembentukan bupati sementara di Majalengka di bentuk di dieu nya. Teras dilantik di SD di SD Sindang, SD Tirtajaya. Nah, jadi kepada masyarakat Desa Sindang dan Majalengka pada umumnya kami menyampaikan cerita ini biar sejarah Sindang ini tidak terlupakan. Ya, seperti itu barangkali. Terima kasih. Ya. Ya, intinya mah gitu Bu, Guru Mala teh hoyong terang kumaha. Itu Ibu mah termasuk saksi sejarah ya Pak itu ya. Saksi sejarah peristiwa tentang berdirinya pemerintahan darurat sementara Kabupaten Majalengka di dia gitu ya. Jadi ieu teh pernah menjadi pusat pemerintahan sementara Kabupaten Majalengka anu bupatina waktu harita ku M Sapir teh ya. Kumaha sareng kumaha hoyong terang di Guru Mala yang terang sepak terjang Bapak Kuwu Atma Santana pun Bapak tuang rama ku anjeun nya harita jantan Kuwu ngabantu perjuangan Majalengka tepatnya di Desa Sindang ieu. Mangga nya saurna teh cenah kapungkur teh ngadamel Bupati Majalengka teh di bumi ieu. Teras cenah ge di ieuna dilantikna di sakola SD, di dinya SD eta. Nya terasna teh di dieu teh didamel markas tentara anu seueurna 400 anu bade hijrah ka Jogja malihan ieu ge rakana Bapak ieu ge aya nu ngiring ka Jogja, Bapak Maksudi. Nuhun. Eta teh ngiring ka ditu ka Jogja. Eta mah ngiring ka ditu. Eta nuju diikrarkeun sebagai pusat pemerintahan dan sebagai Bupati Majalengka Sumatera tahun 48 atau 49 eta Bu? Tahun 48 saurna teh da abdi alit kene abdi mah nya obrolan sepuh gitu. Terus ngadang wartos selain para pejuang nu aya di ternyata di dieu ge kadongkapan tentara Laskar Rakyat di Jakarta oge. Mohon. Jadi membantos di dieu. Mohon ya seueur can kitu Bapak Abimanyu, saurna teh Bapak Apandi mah eta di Majalengka. Teh di dieu teh sareng aya nu janten kapten teh istri namina teh Ibu Kembang saur Bapak teh mohon eta teh pingpin dasarna teh 400 tentara nu di dieu teh. Berarti Letnan Kolonel apa itu Pak Ibu Mamunya nya? Letnan Kolonel teh mohon. Selaku pimpinan militer dia mohon. Perjuangan para pejuang di Majalengka tangtosna dipayunan ku sabaraha hambatan yang punya. Misalnya tos puguhnya di Belanda, di serangan di Belanda, terus di mana. Selain itu aya deui teh misalnya aya pelaku nu sanes di urang-urang sanes yang paling penting di Gorombol tah kumaha aya carisan kitu aya hambatan kumaha tah Bu. Misalnya hambatan di pihak sisi sanes di selain Belanda ternyata aya sanes. Sok aya garong saur Bapak teh gitu. Kapungkur teh da Bapak teh gaduh ieu cenah gaduh manuk dicandak terus biasa gaduh mohon gaduh itek dicandak cenah mohon dan ten sagala nu aya kagaduh Bapak teh kabedog-bedogna ge cenah di aya nu ngarampas saurna teh nyaeta pedah di dieu janten markas tentara kitu. Jadi kapungkur teh Bapak ku Atma Santana selain ngabantos sapertosnya materi segala rutinya kadang wartos teh gaduh igadun kuda itu ya. Gaduh. Kudanya kuda teh di Arabo. Nyata teh dianggo ku tentara teh nya upami kuda teh cenah di sana lebet ka bumi na anda bumina ageung mohon nya mangga bae. Mun aya bumi mah painten tos digentos ieu mah kapungkur mah da ageung bumina teh itu sampai ka jalan eta hideung. Mohon. Ya perjuanganna sanes kinten nya sanes ka masyarakat. Sanes kinten teu ieu perhetanganna perhetangan teu ijiran. Teu nya mohon da eta mah upami rakyat unggal enjing teh cenah ngarais urang kali saurna teh nuhunkeun dahar gitu terasnya anu dikukut di dieu nya puluh seueur.
Terus ari ieu selain janten guru sareng kantos janten guru oke. Muhun dan nuju kapungkur mah kapan teu aya nu sakola saurna teh sanes putra anu gaduh pejabat mah teu keng sakola pan aya kaleresan incu kugu pun bapak teh nya tiasa sakola ka Majalengka kapungkur teh kapungkur eta nya nya da teu aya sakola kapungkurna mah di sakola pami di Majalengka kantos sakola di Majalengka mah harita mah paling HIS nya mun panginten nya da sampai kelas 3 saurna teh HIS biasanya HIS teh sakola menak kapungkur mohon da kaleresan pada pun bapak teh put incu kugu meureunnya tiasa sakola ka ditu terusnya sampai satu acan aya guru mah nu ngajarna teh pun bapak saurna teh. Pembentukan pemerintahan darurat Kabupaten Majalengka harita teh atas mungkin desakan Pak ya, ya desakan ti para pejuang termasuk anu mimpin harita di Majalengka ya namanya teh Letkol Abimanyu Pak Letkol Abimanyu terus Badami sareng Pandi piwarang ngajukeun ngabentuk pemerintahan sementara di Sindang. Nah, berarti di Sindang ieu teh merupakan ibu kota sementara Kabupaten Majalengka maksudnya ibunya. Pernah jadi ibu kota pemerintahan Majalengka haritanya. Jadi istilah teh Desa Sindang ieu merupakan sejarah oge bagi Kabupaten Majalengka. Tah peran serta ti Bapakku Atmasantana salaku gaduh bumi ieu nya berperan pisan kana perjuangan Majalengka. Tah harita mungkin ibu katos ngadangu kumaha riungan saudara di dieu sabaraha puluh tentara teras kumaha nya ngaluarkeun mungkin minuman saudara tuangan nya gitu nya. Saur pun bapak teh da kapungkur teh gaduh bengkok teh cenah 12 bau duka sabaraha hektar teh 12 bau cenah saurna teh da di jalan hideung ngulon teh sawah sadaya kapungkur mah cenah teh nya alhamdulillah seep cenah kitu udah ari enjing-enjing teh aduh cenah mani nu nyangu teh repot terus nyarandak ompreng sabeuna teh siang wangi teh nya dijamin salami 4 sasih teh nya da kapungkur ge bapak teh di piwarang janten veteran eta teh namun saur bapak teh bapak mah moal sanes da bapak mah ibadah teu hoyong digentosan kitu saurna teh nya kapungkur batur mah jaranten veteran kayak gaji teh kitu tos pangsiut teh bapak mah teu nampi pupusna tahun sabaraha tahun 58 gaduh putra teh hiji mau abdi bae. Mohon ayeuna mah incu putu. Incu mohon genep. Ayeuna nu kasabaraha? Hiji. Nya abdi selaku incuna merasa bangganya bahwa pemerintahan Majalengka sementara dibentuk di bumi ieu teh. Nya merasa bangga berarti bumi ieu teh masuk sejarah lah kita mohon. Upami teu acan dirobih mah tiasa dilebatkeun janten BCB mah. Maksudna BCB teh benda cagar budaya. Minimalna eta 60%. Kitu mohon. 60% bangunan asli gitu. Kapungkur ada di Duruk. Oh, kan di Duruk. Nya mun di Duruk, kapan eta di Duruk teh ngambek napisan ieu teh da tempat si anjing si kirik. Oh, saur gerombolan. Tentar mun kapireng da nyumput eta wetenan bumi da abdi tos kelas 5 eta mah di Duruk. Oh, berarti tempat tos bedia. Kapireng tos Belanda teh aya. Mun. Tos zaman habatat di gorombolan. Di gorombolan teh mun pan kaunggal desa kapungkur mah. Di Duruk di kampung mah gitu. Oh, namun Duruk total tos. Nyamun 50 bumi kapungkur teh padanya pangsaepna nu di dieu. Nya tapi nu kitu janten gerumala ka tos terang ieu urang-urang ieu teh janten itu nama disebarkan di masyarakat bahwa di Desa Sindang merupakan satu titik sejarah Majalengka, satu pajal yang kudu dikumpulkan ke urang pada anak incu terang bahwa Desa Sindang teh merupakan pernah menjadi pusat pemerintahan sementara bagi perjuangan Majalengka. Pangitur Pak gaduh aya foto atau napi dokumentasi perkawis Bapakku Atmasantana yang foto apa itu nyandau gitu nya kayak ditinggalkan ke grup bala gitu sareng pemirsa dayana. Kumaha aya penampakan foto Bapakku teh mana aya gitu kan. Alhamdulillah aya kaleresan tak ieu
Kang foto aki teh mohon janten ieu ge mung aya hiji-hijina di KTP kumargi kamari sadaya rumah teh kaduruk janten dokumen sadina teh tos seep sadaya gurung melanti mohon janten teu aya dokumen anu sanes janten ibu oge saatosna kaduruk teh mung anggean bae sapasang anu di angge teh musada atau ayah sadaya kitu. 50 ka dieu apa namanya? Oh 57 mun. Ieu tah anu kapungkur janten kubu Atma Santana teh mohon. Manawi kitu mun. Nya sakantenan kayak ku abdi di gambar gambar. Mohon mangga. Didokumentasikeun painter ka Pemirsa Guru Mala tentang sepak terjang dan foto beliau waktu terjadi perjuangan para pejuang Majalengka. Mungkin kaki itu mana Pak? Mohon hatur nuhun mohon. Salajengna bade nyuksruk di kanu sanes. Mohon hatur nuhun mudah-mudahan pertemuan orang ayeuna ngajantenkeun pengingat kembali ka anu araranom lah kitu nya pados bahkan di dieu teh pusat pemerintahan sementara Majalengka teh memang dipalih teh pados nu anom tararang lah kitu mah. Hatur nuhun ka sumpinganana informasina mudah-mudahan janten barokah kasadayana gitu. Amin. Mohon. Oke pemirsa, kita telah mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.